Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampurasun. Dina kesempatan ieu urang bade ngabahas ngeunaan kecap anteuran, kecap serepan, tata cara ngagunakeun huruf kapital sareng tata krama. Tah, materi nu kahiji nyaeta kecap anteuran. Kecap anteuran disebut oge kecap panganteur kaayaan, nyaeta kecap anu dipake pikeun ngantebkeun hiji kaayaan. Upamana bae bray beurang. Kecap bray di dieu mangrupa kecap panganteur atawa anteuran lantaran nuduhkeun kaayaan beurang. Tuluy ayeuna aya reup peuting. Kecap reup mangrupa kecap anteuran anu nuduhkeun kaayaan geus peuting. Atawa kecap berewek soek. Kecap berewek di dieu mangrupa kecap panganteur anu nuduhkeun kaayaan geus soek. Lian ti ieu tangtu loba-loba deui, rea-rea deui kecap panganteur. Nah, ayeuna cobi urang tinggal kana contoh kalimat. Budak teh berebet wae lumpat. Kecap berebet di dieu mangrupa kecap panganteur anu nuduhkeun kaayaan keur lumpat. Ya. Budak teh berebet wae lumpat lamun diterjemahkeun kana bahasa Indonesia jadi anak itu berlari. Berebetna henteu kacandak lantaran memang kecap panganteur biasana teu bisa diterjemahkeun kana bahasa nu sejen. Tah, kitu deui jeung dina kalimah anu kadua. Dug manehna sare. Kecap dug mangrupa kecap panganteur nu nganterkeun kaayaan rek sare. Dug manehna sare di luhureun dipan lamun diterjemahkeun jadi dia tidur di atas tempat tidur. Dugna henteu kacandak lantaran memang sakali deui kecap panganteur biasana teu tiasa diterjemahkeun kana basa nu sejen. Okay. Materi salajengna nyaeta kecap serepan. Kecap serepan nyaeta kekecapan basa Sunda anu asalna tina basa sejen atawa kapangaruhan ku basa sejen. Naon atuh contona? Contona seperti koperasi, tuluy, wisata, teras salat jeung identitas. Contoh kalimatna misalkan kuring rek indit ka koperasi. Lamun dikana bahasa Indonesia kan jadi saya akan pergi ke koperasi. Kecap koperasi tetep jadi koperasi. Jadi koperasi mangrupa kecap serepan. Tah, kitu oge wisata, salat jeung identitas. Tah, kecap serepan ieu bisa dicokot tina bahasa naon bae. Aya anu tina bahasa Inggris, aya anu tina bahasa Perancis, aya oge anu tina bahasa Indonesia jeung bahasa Arab. Ya. Okay. Biasana nuliskeun kecap serepan ku cara didengdekeun. Nah, contohnya seperti tadinya. Jadi upami nyerat kecap serepan eta nyeratna kedah diitalikeun, didengdekeun. Kahartos? Kahartos. Mudah-mudahan kahartosnya urang lajengkeun kana materi salajengna nyaeta cara nuliskeun aksara gede atawa kapital. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun ku urang dina nulis aksara gede. Nuliskeun aksara gede teu bisa di mana bae jeung sakahayang urang. Aya aturanana, aya palanggaranana dina nuliskeun aksara gede. Tah, palanggaran anu kahiji, aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah. Contona, ayeuna mah diajar teh dilaksanakeunna ku cara daring. Dina kecap ayeuna huruf A kedah ngangge huruf kapital lantaran ieu mangrupa awal kalimah. Kahartos? Nah, ayeuna palanggaran anu kadua. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah cutatan langsung.
Tah nu kumaha cutatan langsung? Ieu urang tingali contohna. Manehna nanya, kunaon budak teh ceurik? Tah kalimah kunaon budak teh ceurik di dieu mangrupa cutatan langsung. Ya, jadi kecap manehna huruf M ngangge huruf kapital lantaran awal kalimah. Di dieu kecap ku kakna ngangge huruf kapital lantaran awal tina kalimah cutatan langsung. Mudah-mudahan kahartosnya. Nah, ayeuna palanggeran anu salajengna. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina kecap anu aya patalina jeung hal-hal keagamaan, kitab suci jeung jenengan Allah kaasup kecap sulurna. Contohna upami urang nyeratkeun Allah, huruf A di dieu kedah ngangge huruf kapital. Atanapi kecap sulur keur Allah nu maha kawasa, N ngangge huruf kapital, kitu deui sareng huruf M ngangge huruf kapital. Ayeuna nu nuduhkeun agama, misalkan agama Islam, I-na ngangge huruf kapital. Kristen, K-na ngangge huruf kapital. Kitu oge upami urang nyerat agama Buddha, B-na ngangge huruf kapital. Ayeuna salah sahiji kitab suci, misalkan di dieu Quran, Ki-na kedah ngangge huruf kapital. Injil, I-na ngangge huruf kapital. Kahartos? Tah, ayeuna palanggeran anu kaopat. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji gelar kahormatan, turunan keagamaan jeung sesebutan anu dituturkeun ku ngaran macakal atawa jujulukna. Contoh misalkan Raden Hasan Mustofa. Raden di dieu nuduhkeun katurunan. Ya, janten R-na ngangge huruf ageng. Hasan Mustofa. Hasan mangrupa nami jalmi. Numawi H-na ngangge huruf kapital, kitu deui sareng M-na kedah ngangge huruf kapital. Contoh salajengna nyaeta Gubernur Jawa Barat. Tah di dieu mangrupa gelar kehormatan anu keur ngajabat, ya. Gubernur G-na ngangge huruf ageng kapital, Jawa Barat huruf J sareng B-na ngangge huruf kapital lantaran nuduhkeun nami tempat. Kahartos? Tapi misalkan ayeuna ieu rektor UPI saminya R-na ngangge huruf ageng, UPI mangrupa singketan ngangge huruf ageng. Tah si Maung Bandung dia mangrupa jujuluk. Si Maung Bandung, S-na ngangge huruf ageng, M-na kitu deui sareng B-na ge kitu. Tapi upama nu ditulisna henteu dituturkeun ku ngaran macakalna, di seratna cekap ku huruf alif, teu kedah ngangge huruf kapital. Contona, saha gubernur anu dilantik kamari teh? Tah, di dieu aya kecap gubernur. Kecap gubernur di dieu G-na teu kedah ngangge huruf ageng, teu kedah ngangge huruf kapital lantaran henteu dituturkeun ku ngaran macakalna. Benten sareng anu contoh di luhur. Gubernur Jawa Barat. Ya. Aya macakalna, aya jujulukna. Kitu oge upami misalkan saha kepala sekolah hidup. Kecap kepala sekolah henteu kedah ngangge huruf kapital lantaran henteu disarengan atau dituturkeun ku ngaran macakalna. Kahartos? Ya, upami kahartos ayeuna palanggeran anu kalima. Palanggeran anu kalima nyaeta aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran jalma. Contohna Dewi Sartika atawa Soekarno atawa misalkan urang bari nyeratkeun Ahmad Jailani. Kitu oge lamun urang bari nyeratkeun nami urang nyarira kedah ngangge huruf kapital. Ayeuna nu F.
Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran bangsa. Contohna bangsa Indonesia. Nyeratkeun bangsa Indonesia, B-na huruf alit, tah Indonesia nu mangrupa hiji nu mangrupa ngaran bangsa, ieu I-na ngangge huruf ageng. Kitu deui upami urang nyerat urang Sunda. Nyerat urang Sunda, U-na alit, nu agengna huruf S-na Sunda, lantaran nuduhkeun bangsa. Atanapi basa Arab, B-na alit, A-na ageng. Atanapi basa Inggris, berarti anu B-na basa na alit, B-na Inggrisna I-na ageng. Kahartosnya ayeuna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran taun, bulan, poe, hari raya, jeung kejadian sajarah. Contohna tahun Hijriah. Hijriah hakna ngangge huruf kapital atau di dieu nami ngaran poe Jumaah. Tah J-na ngangge huruf kapital. Senen, S-na berarti huruf kapital. Rebo, R-na ageng. Kemis, nama agengna. Ya, pintar. K-na ngangge huruf kapital. Di dia aya contoh proklamasi kamerdekaan. Ieu mangrupa kejadian sajarah. Okituna huruf P ngangge huruf kapital, sareng huruf K-na oge sami ngangge huruf kapital. Urang lajengkeun anu poin H, aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran macakal dina geografis. Nah, seperti kumaha contohna? Contohna ye Gunung Galunggung. Gunung ge ageng, Galunggung ge na oge ageng. Tawa Walungan Ciliwung. W-na huruf ageng, C-na huruf ageng. Kitu oge nyeratkeun Selat Sunda. Kahartos ya poin I. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran resmi badan, lembaga pamerintahan, katatanegaraan, jeung ngaran dokumen resmi. Contoh, misalkan orang nulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ieu mangrupa ngaran resmi badan lembaga pemerintahan. Janten nyerat Departemen, D-na ngangge huruf kapital, Pendidikan P, dan Kebudayaan, K huruf ageng. Sareng di dia aya Undang-Undang Dasar. U ngangge huruf ageng, kitu oge sareng huruf D ngangge huruf ageng. Salajengna. Nah, aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap-kecap ngaran buku, majalah, surat kabar, jeung judul karangan. Iwa ti kecap partikel. Nah, jadi janten upami hidup tadi naros naha huruf dan di dieu ngangge huruf alit lantaran dan mangrupa kecap partikel. Ya. Kecap partikel naon wae nu aya dina bahasa Sunda. Contohna siga di, ya. Teras ka, ti, terasna pikeun, anu, jeung sajabana. Tapi lamun misalkan kecap partikel ieu ditulisna di awal kalimah, tetep kedah ngangge huruf kapital. Ya, anu diserat alit teh upama kecap partikel ayana di tengah-tengah kalimah. Kahartos tinggal tina contona. Tah. Dina di dieu mangrupa kecap partikel. Tapi huruf D-na ngangge huruf ageng. Kunaon? Lantaran aya di awal kalimah. Dina majalah mangle, majalah mangle di dieu mangrupa
ngaran salah sahiji majalah tangtu nyeratna kedah ngangge huruf kapital ya. Tah ayeuna di luhureun jukut remis. Di awal kalimat janten ngangge huruf kapital kecuali upami di nah aya di tengah kalimat ieu teu kenging ngangge huruf kapital cekap ku huruf alif bae. Luhureun jukut remis di dieu mangrupa salah sahiji judul kumpulan carpon karangan Yus Rusiana. Kunaon Yus Rusiana di dia ngangge huruf kapital lantaran Yus Rusiana mangrupa nama nami jalmi. Pahartos urang lejengkeun. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap-kecap judul bab jeung subbab. Janten upami hideuk ngadamel laporan tangtu nyeratkeun huruf kapital kedah diperhatoskeun pisan. Nah, nyerat bab B-na ngangge huruf ageng. Nah, bab hiji kasang tukang. K-na ngangge huruf ageng, T-na oge ngangge huruf ageng. Kitu oge sareng subbab. Subbab hiji-hiji. K-na ageng, T-na ageng, sareng P-na ageng. Kasang tukang panalong tikan. Mugia kahartosnya urang ngajengkeun. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun singgetan gelar jeung sesebutan. Singgetan gelar salawasna dipungkas ku tanda titik. Nah, contona lamun urang rek nyerat doktor. Nyerat doktor cekap diserat atau disingket jadi D jeung R. KD teu kenging hilap titik. Huruf D na ageng teras titik. Ieu diaosna janten doktor. Kitu oge pami urang bade nyerat insinyur cekap disingket janten IR. KD teu kenging hilap di titik. I na ngangge huruf kapital. Kitu oge pami urang bade nyerat gelar sarjana hukum. S ageng, H ageng, KD teu kenging hilap ngangge titik. Profesor. Prof titik. Tah, prof titik. P-na ngangge huruf ageng, profesor. Salajengna. Aksara gede atau kapital dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap anu nuduhkeun panca kaki. Seperti naon? Seperti bapak, emak, kakang, ece, bibi, emang, jeung satuluyna. Ya. Nah, contohna seperti kumaha? Contohna siga kieu. Iraha bapak angkat ka Bogor teh. Tah, bapak di dieu nuduhkeun jalma nu jadi kolot urang. Ya, kecap sulur, ieu gaganti kecap sulur. Nuduhkeun panca kaki. Janten huruf B na ngangge huruf kapital. Dina kalimah ieu mana deui nu ngangge huruf kapital? Pinter, Bogor. Kunaon Bogor kedah ngangge huruf kapital? B na lantaran nuduhkeun nami tempat. Kartosnya pinter. Nah, di dieu aya deui. Kumaha damang mang? Kecap kumaha kakna ngangge huruf ageng lantaran ieu awal kalimah. Mang di dieu nuduhkeun panca kaki atawa kecap geganti sulur. Ku kituna kecap mang M-na kedah ngangge huruf kapital. Kitu oge sareng contoh nu katilu. Mangga calik bu, M awal kalimat ageng, bu ieu kecap geganti sulur. Atau bisa oge panca kaki. Begituna B-na kedah ngangge huruf kapital. Ayeuna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap anu nuduhkeun jujuluk. Contona ieu nya, contona ieu.
Anu dileler si jalak harupat teh nyaeta Otto Iskandar Dinata. Si jalak harupat ieu mangrupa jujuluk. Kukituna atau landian ya. Landian atau jujuluk. Kukituna huruf S di dia kedah ngangge huruf kapital. Kitu oge J sareng H ngangge huruf kapital. Anu terang kunaon huruf A ieu ngangge huruf kapital? Pinter, lantaran huruf A mangrupa awal kalimah. Ayeuna Otto Iskandar Dinata. Huruf O sareng I di dia ngangge huruf kapital. Kunaon? Pinter, lantaran di dia mangrupa ngaran jelema. Oke, urang lajengkeun kana materi nu salajengna. Nyaeta tata krama kahirupan. Diajar tata krama tangtu yang mangrupa hal anu penting pisan pikeun urang. Ya, lantaran tata krama nyangkut kana sopan santun dina gaul jeung papada jalma. Istilah tata krama asalna tina dua kecap, nyaeta tata jeung krama. Tata ieu asalna tina bahasa Kawi anu hartina aturan, adat, atawa kaedah. Lamun krama ieu dicandakna tina basa Sangsekerta anu hartina sopan santun, kalakuan alus. Jadi bisa disimpulkan dicokot kacindekan yen tata krama teh nyaeta adat atawa tata kasopanan dina paripolah campur gaul jeung papada jalma sangkan henteu kaliru atawa nyalahan tina pola kebiasaan masyarakat anu geus pinuji ya atawa anu geus disepakati. Jadi perilaku urang henteu nyalahan, henteu kaluar tina kebiasaan masyarakat anu geus disepakati. Tah, ayeuna aturan sopan santun dina gaul teh disebutna etiket. Ya, istilah etiket ieu asalna tina basa Perancis nu mangrupa etiquette anu hartina tata cara gaul anu alus jeung papada jalma. Jadi lamun urang rek gaul jeung papada jalma ieu teu bisa sakahayang urang sorangan. Aya etikana, aya tata kramana, aya sopan santuna. Ya, sangkan urang dipikaresep ku batur. Sangkan urang bisa katarima ku masyarakat. Jadi teu bisa sakahayang urang. Tah. Etiket beda jeung etika. Ya, lamun etiket tadi artina naon? Aturan, sopan santun. Lamun etika ieu asalna tina basa Laten nu asalna tina kecap etuka anu hartina falsafah moral atawa pedoman cara hirup anu bener dumasar kana aturan susila, budaya, agama jeung dari gama. Tujuanana aya etika naon? Pikeun ngabina watek jeung mental anggota masyarakat sangkan jadi manusia nu boga akhlak nu boga atawa nu ngabogaan akhlak anu hade. Ya, kukituna ngarah urang disebut manusia nu ngabogaan akhlak, urang kudu merhatikeun kana etika. Kahartos, jadi penting pisan ya urang diajar tata krama etika. Nah, ayeuna fungsi tata krama. Fungsi tata krama anu kahiji nyaeta pikeun pribadi atau personal. Nyaeta nuduhkeun ajen pribadi hiji jalma, nuduhkeun nilai pribadi urang.
lamun orang henteu make kana tata krama, kana etika, tangtu disebut pribadi anu henteu beretika, henteu bertata krama. Ya, dianggapna jalma henteu ngarti. Nauzubillah min dzalik. Ya, janten orang kedah sekali deui kedah merhatoskeun pisan kana etika. Tah, ayeuna fungsi anu kadua nyaeta fungsi sosial. Fungsi sosial nyaeta pikeun nuduhkeun kapercekaan dina campur gaul. Jadi ngarah urang bisa campur gaul jeung batur teh ngeunah, cocok, henteu aya kasalahpahaman, tah urang tadi teh kudu merhatikeun kana etika tata krama. Fungsi anu katilu pikeun kultural. Pikeun nuduhkeun luhurna budi jeung ada budaya masyarakat. Tah, jadi budaya bakal katingal luhur atawa henteuna eta ditinggal tina perilaku, ditinggal tina tata krama, etika masyarakatna. Ya. Tah, penting janten kan diajar etika sareng tata krama lantaran nuduhkeun luhur henteuna budi pekerti urang. Tah, nu kaopat fungsi atikan atau edukasional nyaeta pikeun nuduhkeun cirina jalma anu boga ilmu jeung atikan. Jadi lamun pelajar atau jelema nu boga ilmu tangtu dina rindat paripolahna tangtu merhatikeun kana etika jeung tata krama. Moal sagawaya ngomong, moal sagawaya make baju, moal sagawaya nuduhkeun sikap nu teu hade ka batur jeung sajabana. Lantaran manehna jelema nu ngarti geus ngabogaan ilmu jeung atikan. Fungsi anu kalima nyaeta fungsi integratif. Fungsi integratif ieu pikeun nuduhkeun silih ajenan antar pribadi tina hirup kumbuh masyarakat. Lamun dina masyarakat geus bisa silih ajenan antar pribadina, tangtu urang bakal ngerasa aman, damai hirup di eta masyarakat. Kabayang lamun misalkan urang henteu bisa silih ajenan jeung tatangga, tangtu nu aya urang moal betah hirup di tempat eta. Tah, fungsi anu terakhir nyaeta fungsi instrumen. Naon atuh fungsina instrumen? Nyaeta pikeun nuduhkeun lemesna alat ngahontal tujuan. Ya. Orang lanjutkeun kana wanda tata krama. Aya 3 rupa wanda tata krama. Anu kahiji nyaeta tata krama basa. Tata krama basa patali jeung ragam basa anu dipake ku panyatur, pamiarsa jeung nu dicaritakeun luyu jeung konteks situasina. Tata krama basa disebut oge undak usuk basa. Tinggal contohna di handap. Tah, ieu nu disebut undak usuk basa. Tata krama basa. Dina bahasa Indonesia rumah, nah, lamun dikana bahasa Sundakeun bisa jadi imah, bisa jadi rorompok, bisa oge jadi bumi. Bumi, rorompok, imah dina bahasa Indonesia artina rumah. Nah, bisa beda lantaran di dieu tinggal kasaha urang nyariosna. Anu di dieu disebut ragam basa. Imah di dieu kaasupna kana ragam basa loma. Ragam basa loma dipakena pikeun kababaturan atawa jelema nu geus dalit, nu geus deukeut. Contona misalkan iraha rek ka imah kuring. Tah, ieu hideuk nyariosna ka babaturan. Henteu jadi masalah lantaran hidup geus loma jeung babaturan hidup. Tapi upami hidup nyariosna jang diri sorangan, berarti nyebatna
rorompok. Iraha bade amengan karorompok. Ya, nempatna keur diri sorangan. Benten deui upami hidup nyariosna kasaluhureun, boh umurna, boh pangkatna, ya, atawa kabatur. Tah, rumah teh jadina bumi. Contohna, insyaallah sanes waktos abdi amengan ka bumi ibu. Kartos? Ya. Ayeuna contoh deui. Pergi dina bahasa Indonesia. Dina ragam basa loma ieu jadi indit. Ragam basa loma sekali deui kangge saha? Kangge ka babaturan atawa jelema anu geus loma, geus deukeut. Contoh kalimatna. Urang indit yuk. Bisa, ya. Tah, tapi kanggo diri sorangan nyaeta jadina miyos. Abdi miyos ka sakola. Atanapi kangge kasaluhureun, atanapi ka batur. Pun bapa parantos angkat ka Jakarta. Ya, janten angkat larapna atawa dianggena kangge kasaluhureun. Kahartos. Contoh terakhirnya, makan. Dina bahasa Indonesia. Makan dina bahasa Indonesia, lamun bahasa ragam bahasa lomana nyata dahar. Contohna, kumaha? Urang dahar yuk. Dah ya, ieu kanggo karerencangan, kangge kababaturan. Ayeuna pami kanggo diri sorangan, jadina neda. Abdi, alhamdulillah, abdi mah parantos neda. Nah, upami kasaluhureun, dupi ibu parantos tuang, tuh, janten beda, ya. Tah, nu kieu disebutna sekali deui undak usuk basa, anu kaasup kana tata krama basa. Tah, tata krama basa bisa diebrehkeun tina opat hal, anu kahiji nyaeta ngaliwatan atau ebreh tina lisan atawa kecap. Nah, nya tina lisan atau kecap tadi teh ya ebreh. Lamun urang kasaluhureun berarti nu ieu nu dianggena. Pilihan kecap, pilihan kata. Pami ka diri sorangan urang milih anu ieu ragam basa ke diri sorangan. Keur jeung babaturan urang milihna ragam basa loma. Nah, ayeuna nu kadua tata krama basa bakal ebreh tina pasemon. Naon ari pasemon? Pasemon teh nyaeta mimik muka, raut muka. Janten tata krama basa upami urang keur ngobrol jeung batur, urang kudu nuduhkeun pasemon anu hade. Ya. Teu meunang cemberut, teu meunang baeud. Lantaran komunikasi moal jadi efektif atau bakal jadi salah sangka. Tah, ayeuna anu katilu. Tata krama basa bakal ebreh tina rengkak jeung peta. Bahasa tubuh, ya, sikep urang. Jadi lamun urang keur ngobrol, urang kudu nuduhkeun sikep anu hade, anu antusias, nuduhkeun sikep anu resep, ya. Teu meunang hare-hare lamun urang keur ngobrol atau urang keur diajak ngobrol ku batur. Tuluy anu kaopat tata basa bakal ebreh tina lentong. Tah, orang Sunda kudu pisan merhatikeun kana lentong. Teu meunang tegeug. Ya. Lantaran lamun tegeug ieu bakal nyentug kana hate anu diajak ngobrol. Ku kituna urang kudu make lentong anu hade. Dupi ibu bade tuang, ulah jadi ibu bade tuang. Nah, lentong beda. Lentong nyaeta intonasi. Ibu bade tuang, sanajan pilihan kecap nanggeus bener tapi lentong na teu hade, ieu bakal jadi salah sangka oge, kirang sae. Janten omat lentong kedah diperhatoskeun. Ayeuna tata krama paripola. Tata krama paripola patalina jeung kahiji.
cara dangdan. Jadi orang kudu bisa nempatkan diri. Orang reka mana? Berarti dangdanan orang kudu siga kumaha. Atawa budaya orang budaya mana? Berarti cara dangdan anu luyu jeung budaya orang dandanan anu mana? Kahartos? Tah, ayeuna nu kaduana nyaeta cara diuk. Omat kangge para istri ya awewe cara diuk kudu diperhatikeun pisan ya lantaran ieu nuduhkeun kumaha panalar urang kana tata krama isin pami istri calikna henteu sae. Teras ayeuna tata krama paripolah nu katilu nyaeta patali jeung cara leumpang. Urang kudu merhatikeun cara leumpang urang. Teu meunang tanggah teuing, teu meunang tungkul teuing, tuluyna teu meunang awahanana teu meunang panjang teuing jeung sajabana ya. Jadi saena papahna anu sae. Terus anu kaopat anu patalina sareng tata cara dahar jeung minum. Pami imam di paenan batur dahar hareupeun batur itu kada dipartoskeun pisan teu meunang bobolokan henteu di capek heula. Nah ini teu sae nya teu oge sareng minum urang kudu bari calik dahar oge kitu teu kenging bari nyarios. Kahartos. Nah, terus ieu tata krama paripolah anu kaitanana sareng cara unggeuk nuduhkeun sikap anu satuju. Tah unggeuk nu kumaha anu sae ya teu kenging kahandap teuing ya. Terus bari diimutan ku gumuk seuri ya. Terus di aya gogodeg ieu nuduhkeun sikap anu henteu panuju. Tah kumaha cara urang nuduhkeun sikap ka teu panujuan urang? Udah urang kedah tiasa. Ya, anu terakhir nyaeta tata krama gaul. Tata krama gaul nyaeta anu patalina jeung hubungan diri pribadi jeung papada manusia dina hirup ngamasyarakat. Ya. Nah, di antarana wae sapertos kumaha cara urang wawanohan. Janten upami urang bade wawanohan, perhatoskeun kumaha tata kramana, kumaha etikana. Kitu oge pami urang bade natamu atawa nyemah. Urang kedah terang kana kumaha tata kramana ulah mata tepi karasepeun nu gaduh bumi. Cara nyarita ulah gogorokan ya. Terasna cara seuri kade ieu omat nu sering katinggal mah cara seuri pami istri seurina teu kenging tarik teuing, teu kenging dugikeun ka katinggal waos tarik pisan ieu kirang sae ya. Teras aya cara ngalongok tawa ngalayad nya kumaha tata kramana lamun urang ngalayad kanu teu damang. Misalkan tekenging ngobrolkeun anu hal-hal bakal nyinggung atanapi sorat tekenging tarik teuing nya. Tah sapatu biasana urang teu upami ka rumah sakit urang kedah merhatoskeun sapatu ulah anu kekeletrokan. Tah ieu mangrupa salah sahiji etika lantaran di rumah sakit seueur anu teu damang janten pilihan sepatu kedah diperhatoskeun ya. Terus pami urang nelpon. Tah, kumaha etika lamun urang nelpon? Mimitina ucapkeun salam, ya. Teras nepangkeun urang saha, bade nyaru sareng saha, hapunten tos ngawagel waktosna sareng sagara rupina, ya. Atanapi teras aya oge cara lamun urang datang kanu hajat, cara orang kehampangan jeung miceun ieu tangtu aya tata cara nanya jeung cara ibadah
ieu aya pisan lamun dina agama Islam, ieu aya dina fikih ya, fikih ibadah. Teras aya nu ka-11 na nyaeta cara heulai sisidun bersin jeung rere deui. Jadi dina campur gaul jeung papada manusia teh ieu aya aturanana, aya etikana. Tah, teras ayeuna materi nu terakhir nyaeta kalimah pananya. Ngawangun kalimah pananya bisa ku tilu cara, nyaeta anu kahiji nambahan lentong atau intonasi pananya. Yo urang tinggal tina contona. Dina kalimah kahiji ieu henteu nganggo tanda tanya ku titik, jadi macana datar. Budak teh teu asup. Beda lamun urang bade naros, lentongna intonasina beda, ditulis di dia aya tanda pananya. Intonasina jadi budak teh teu asup. Katingal perbedaanana dina kalimat kahiji budak teh teu asup. Dina nu kadua budak teh teu asup. Nah, nya janten katingal perbedaanana ku cara nambahkeun lentong atau intonasi pananya. Ayeuna nu kadua ku cara nambahkeun kecap seperti kecap lain, encan, henteu, jeung kitu. Nah, contoh nu kahiji nyaeta budak teh geus indit ka sakola lain. Nah, di dieu aya kecap tambahan lain. Tuluy contoh nu kaduana nyaeta lain budak teh geus indit sakola. Contoh katilu geus asup encan. Tuluy contoh terakhir nyaeta budak teh geus indit ka sakola kitu. Tah, jadi ku nambahan kecap-kecap ieu bisa nuduhkeun salah sahiji kecap pananya. Nah, tuluy anu katiluna nyaeta ku cara nambahkeun kecap pananya naon, saha, naha, mana, kunaon, kumaha, sabaraha, jeung sajabana. Contona kecap pananya naon. Naon anu dibeli di pasar teh. Tuluy saha anu meulina. Ya. Tuluy sabaraha hargana. Nah, ieu kecap naon, saha, jeung sabaraha di dieu mangrupa atawa kaasup kana kecap pananya. Nah, urang lajengkeun kalimah pananya teh gunana pikeun nanyakeun naon-naon nu hayang dipikanyaho ti jalma nu ditanya. Ciri utama kalimah pananya teh nyaeta ayana tanda pananya. Ya, ieu. Nah, ieu ciri utama jeung ayana kecap pananya. Nah, ieu ciri utama tina kalimah pananya. Urang tinggal di dieu fungsi kecap pananya. Nah, anu kahiji kecap pananya saha, usaha, tisaha, jeung kasaha. Ieu fungsina pikeun nanyakeun jalma, pangeran, atawa malaikat. Anu kadua kecap pananya naon, tina, naon, naon, tina naon, kana naon. Ieu pikeun nanyakeun barang, tutuwuhan, atawa sasatuan. Anu katilu kecap pananya mana, nu mana. Ieu fungsina pikeun nanyakeun pilihan. Kecap pananya di mana, ti mana, jeung ka mana. Fungsina pikeun nanyakeun tempat. Kecap pananya kunaon, naon sababna, jeung naha. Ieu fungsina pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan. Tuluy aya kecap pananya iraha, ti iraha nepi ka iraha.
ieu fungsina pikeun nanyakeun waktu. Nah, ayeuna kecap pananya kumaha. Kecap pananya kumaha fungsina pikeun nanyakeun cara atawa keayaan. Anu terakhir nyaeta kecap pananya sabaraha jeung kumaha. Kecap pananya sabaraha jeung kumaha fungsina pikeun nanyakeun jumlah atawa bilangan. Kumaha kahartos? Mudah-mudahan aya nu kahartos sasir sabeuneureun aya manfaatna pikeun hideuk. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun.